Duh iya kontrakan cenah mesian di deui mah. Kira-kira isu pageto aya mah nya. Bukan we supaya mah aya mesian. Jangan sasin sigana isu keloba. Tapi wah kimah enggak ngopi sih. Wan, Iya bos. panggilkan kopi. Ya siap bos. Iya bos. Beras dari mana? Kopinya bos. Turun lawannya. Ya siap bos. Singit. Udah ganti sela. Mau apa nih? Bandar sosis. Halo bos. Iya, aya icalen sosin. Oh sosis nu mana? Ini nu di kebon teh. Oh dinya, oke siap. Kontrol kadinya. Ya pokoknya mah teh mah ka dieu lah. Oh siap. Sekitar jam 3-an saya kadinya. Ya siap bos. Omat ka dieu nya kebon. Ya siap bos. Ayo ini orang ke kebun. Yuk. Ayo enak bandar sosin ke kebon. Siap. Bandar sosin datang. Aduh, orang diok hewa. Lumayan, simpan kamari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, 800.000. Tuh. Lumayan yang jualan isuk. Ari pegawai urang ka mana? Meni awas potong-potong acan. Tiga nama geus baralik we kieu we. Aduh, sampai euy.
pe. Lumayan menang saktil ge. Tapi wayah kieu dunungan can datang-datang. Beteng lapar, gaji can dibayar. Jaba indung urang gering, can dibawa deui teh ka Askesmas. Askesmas kitu nu ngaran kesehatan teh. Baiklah, nu penting mah eta we. Bos, aya di kamana? Di kantor kebon. Kamari orang ngontrol kebon, pegawai orang aweuh. Ayo enak ngontrol. Ayawuhnya ayeuna pegawai orang. Oh, itu aya pegawai orang. Mana? Tuh. Ayo nana ongkang. Ayo. Lah, ada nungan urang euy. Si ayeuna mah pegawai urang aya. Aya kamari aweuh. Kemana nya? Ayo orang tanya. Mahmud, ayo kamari kemana aweuh? Kamari teh bos nganter hela indung urang keur geuring euy. Pantesan kamari aweuh. Urang teh kamari teh ka dieu. Semua duit ngan Mang Abud aweuh. Jadi enak can dibayar ngan hampura. Duitna geus kapake. Duh bos padahal mah ayeuna teh keur butuh. Soalna butuh keur obat indung urang keur geuring ayeuna teh. Emang indung Mang Amud gering naon itu? Duka dah kamari teh panas tiris, bade dibawa ke Askesmas ngan teu boga duit. Hah? Askesmas naon mah? Duka dah pokona mah Askesmas teh tempat kesehatan. Hah? Askesmas? Puskesmas meureun. Naon Askesmas teh? Puskesmas meureun. Puskesmas mah.